ilmaha indahu ta'ala in satuhuna ilmu sa'ah ikut tetap dalam sanding Allah ta'ala hale maha luhur ya Allah ta'ala hale maha luhur ya Allah. Kanjeng Nabi dakwah ke ahli Mekah nyaritakeun tentang tauhid litah robah sesembahan ulah ka uza manat lata tapi ka Allah. Kanjeng Nabi selalu nyaritakeun tentang tauhid. Kanjeng Nabi ngabejakeun tentang urusan dunia jeung akhirat. Kanjeng Nabi nyaritakeun tentang kisah-kisah nu baraheula teu lepas ti dinya tauhid, tazkir, wa'di, wa'id, kitulah tentang Al-Quranul Karim.